tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentau katulimbeng bij katulimbeng 3 kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng la ilaha illallah. Kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo. Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo. Terus ke Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cek Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik mad Aisyah edan teh sok kaju leuwih kitu kamari mah sia kamari aing masih keneh rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye aing teh leuwih kolot tibatan sia eta Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun geus sia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokoknya mah gitu bae kula coba tanda naon tanda puguh hayang nanaon ceuk coba ayeuna mah lawang Masjidil Aqsa kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun wah lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun aya Masjidil Aqsa oh lawangna nu hareup kieu nu belah kigir kieu nu belah kigir itu kitu coba lawangna sabaraha dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 sekian lawangna tihangna dihitung sekian hareupna aya naon sia eta nya mah nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar jakadi Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nyaho ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi ta meme subuh. Juk eta teh lalakon ngan 2 atau 3 jam kumaha tahu bakal percaya teu leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae geus lamun salian Muhammad ge heula aing ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar contoh Sidina Umar contoh Sidina Utsman contoh Sidina Ali contoh para wali ulama dek ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae geus loba contoh-contoh dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh bae masih hayang keneh bae dikurangan teh hayang keneh bae mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya aya aja teu arti masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos togeun teh mongkos kitu ya Allah eta teh Quran eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna atuh kadanan teh Sidina Abu Bakar mah
atuh urang merenung-merenung heula naju jelaskeun Gur Abu Bakar mah geus can ka harti cara lamun Muhammad lu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik paneta geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anak nak bah asana abah haju lain deui ku ari nutur-nutur Muhammad ibadah kana teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji saminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngaji reup nginahin jasa beres amin kakara kudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek tah cik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge moal kukumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun sapira patung atuh nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh henteu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ana dong
apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu yakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwasus syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah jadi geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan aya cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut kalau beratan mana lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu bener eta kolot baheula teh kos kitu lamun ternyata beratan ke kenca gitu tah eta mun lalaki mun awewe heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe nah ieu kumaha tetep gedean nu belah mana masyaallah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana deka Serang ka Serang dek jalan ke mana tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi ya ka Serang mah ye ka dieu teh sat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu salah tah mau datang ka Serang ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah ye Aisyah kumaha tah mah aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka hijrah ge moal datang bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah tuh iya kurang kikiran bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bae judi kadua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia nu bapana bego sia mangan hak pake doang eta kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sekata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing
Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Teu happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram sama minuman kos kitu mah geus palingnya ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah tidak menghayal minuman kos kitu mah teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka galak geus neraka buah pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema ketulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah Masya Allah ceng abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikan aja aing mah garila emang kurang gitu bah atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadulian gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah daon dongkok Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba tembok ka ditu tembok ditembok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh tah eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nyana bae tah eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kurang gitu bah eta mah jangan aing leuwih berat sama bapak bloon jasa mah tadi nasehatan ku kolot mah Masya Allah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak ka ditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang anu berkilo-kilo sakitu doang geus ka dituna zat kawin eres jahayang ka dinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos kitu mah blek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan walaya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan
tadi bikin baik batur ajak ngaji beh habek lah saya kadang geus sia kadang tuh bahasa lakina hayang nyandung pas ngaji kiai nggak bahas nyandung datang ke imah kadang eta aku lah sekongkol mah kajen gua kumangen pajar persekongkol lah aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan ulah ku nafsu. Tah apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mahnya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kukumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon ieu kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit oh eta cai kopi teh warnana hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniat kudratirat tah ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladeuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah
perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang kadinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarak moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah nalekeun aing ieu Allah nalekeun aing gua aing didalekeun ku Allah aing didalekeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna kena jadi suruh neraka lah laon pan eta moal da aing lamun jelema geus boga rasa didelekeun didengikeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodok aing mah dibenduk ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibenduk ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan buat tahapan aya nu nuduhkeun ceng ya wudu nu bagus make pikir ngaranna ceng salat nu bagus make ye pikir ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muyun waditun make raudhah make tuhfah niayah silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah sakadar zikir tah zikir nama jababari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan loon eta kos itu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh artina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah, maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah, supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah, supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nunuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus kuku aya kiai nunuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh alah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok bae katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mun ngadengikeun pituduh mun nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina bae katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbang tak kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang Masyaallah. Pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. Satu,
titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya tah petunjuk jalan denah kadi oh iya hiji nu belah di kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ikan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak. Sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tambah kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si aki. Banyak kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat Ki di daerah dia eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin kugu eta baplok. Alhamdulillah cak si aki kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisnya. Ki tempat hiburan di mana? Eta di dia. Tampilin deh kencak jogel. Alhamdulillah. Di talian si aki. Tapi di jero hatena mah isi jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Kiai. Wah bener bae. Cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh bener. Asana nasi baing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib sana aing mah kumaha meureun
Aduh, tapi panaing mah nu jelas nu dek laporan bae ke Tuan Raja. Dan dia mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo ulah kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodoh-bodoh teuing. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodoh-bodoh. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig do kos kitu mah. Kayak geus stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bin Adham Gus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakan tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasa sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah katulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu.
Cek Raja Mutasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan baye nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah wari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah jagur raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh ku ari teh lain ti awal sebab ku ari mah geus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus sak raja geus sak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasehat cek gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panggil sia-sia cia itu kula penting ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah yang ngaranan hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener lista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek tuan raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon ieun mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu kaluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah temenang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah cakula hamba Allah ge boga ngaran
lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cakjana hamba ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah baik Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah baik eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ia adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima, mun ditanya na lain ku raja, mun ditanya na lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kula, nyana ngomong, tidak tahu kamu, saya ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret di ke istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya na sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dengan kerajaan sah juring tuh jak raja pan kieu deui bae blabe ieu bae lepaskan deui cek wakil hampura tuan raja emang tadi ngegeut tes di tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye. Urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar si urang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaekeun celi kula mah ulah tuh jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan cak camat kan di negara kita mah demokrasi silakan semau-maunya aja wah berarti camat teu boga rel yang koski babok abak kurel nu koski coba nasehatan lurahna lurah deui keur kancolah mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adam katangkap ku Raja Mutasim. Akhirnya raja mah luluh lantaran nungan nasehatanana asli embung diberi hadiah asli embung diantarkeun dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapih dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener urang nasehatna ojol lamun nu ngundang nu sugih nu bebereana gede
bude buleudna lamun anu ngondang ka daerah mana ya daerah anu mah malah maka dia mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah iyalah di negara urang teh brok teh geus mimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani brok ka kiai na brok kabeh tapi urang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon nami-nami endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ieu ka dieu ye tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam mah wal huda ialah Islam selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linuslima ay aslimu kahiji nomor kadua bi annakimu shalah supaya ranjeun ngalaksanakeun salat wattaqu jeung kudu sadarieu ranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusarun Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun menang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke iyalah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dia khususna
umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.